Anjar, keluar sia setan. Di luar kadenge suara sugal anu tarik pisan. Anjar nuker memuluk di dapur ngaringeuh ngariung jeung pamajikanana katut biijah purah pabantu. Curing hak bari ngeureunkeun huapna ngalengo kabruan di mana sora teh datangna. Harita teh isuk keneh kembang-kembang di buruan nuker sumedang ligar ci ibun anu ngagarendang dina tangdaunan ting karecelak ting garanclang kasorotku sarangenge nu nyelendap ka sela-sela kakayon nu ngajenjreng di belawetan. Geus 3 bulan Anjar imah-imahna ngahaja ngababakan, imahna rada anggang ngejengleng dina pelataran anu rada luhur. Mun ngalong tina jendela blong-blong nyana pare anu ngamplak siga alketip upluk aplak adu manis jeung semu pawelna kakayon anu ngajenjreng di tueunana. Beh kidulna di lebak aya walungan arula arileu jiga oray gede keur ngaleor. Lebakeun imahna aya tajug kanu mejehna gedena. Hareupeunana aya kulah lauk emasna beureum ting karcebuk ting suruwuk sili udag jeung anu kampar bangun anu garumbira mapag panon poe anu kakara maletek. Anjar, walawar sia setan. Pamajikanna jeung biijah ti buburanjat bari usad ised ngadeukeutan Anjar. Saha Kang? Saha Ujang? Cek pamajikanana jeung biijah hampir bareng. Teu buru-buru dijawab, anggur tongoy wae ngahuap. Sok-sok we cicing jongjon. Anu teu boga kasopanan kitu mah teu hade dibageakeun kureak atoheun. Anggur api-api teu kadenge. Pamajikanna jeung biijah boro-boro hayang neruskeun di dahar, sangu anu keur diuapkeun ge ditunda deui. Angeuna ratug. Pamajikanana sieunan. Mah, kataku, tapi hayang nyaho jiga kumaha mangkelukna anu wani hoak teh. Manehna cengkat lalaunan kakara kerek jungjungan brak deui diuk beungeutna sepa jiga eueuh getihan. Awak jeung tuurna ngeleper leuleus. Kabur pangacian. Tuluy maksakeun usad ised. Nanggal ka salkina menta ditangtayungan. Kunaon nyi? Aya naon? Anjar gancang nanya di barung kaget. Si Darga. Cek pamajikanana ngeleper suarana pegat-pegat. Si Darga, astagfirullah. Pamuhalan nu paeh hirup deui. Nyaan si Darga kumaha kuring. Daguan nyi. Eun urang bagiakeun cek Anjar bari cengkat. Tapi pamajikanana keburu metot. Dong Akang kapan kuring teh keur kakandungan bisi berbuat. Eun atuh orang ajak dahar ari kitu mah. Jeung wae ka ditu nyumput dipangkeung bareng jeung biijah. Kurudug duanana kapangkeung. Keluar sia ya, haram jadah ulah ngeceplek cawer. Cek suara di luar. Is teu umum sanu butuh mun dedenya butuh ka dieu nyamperkeun cek Anjar ngelelewe. Kurang laluasa taruh di imah mah sia teh. Di dieu di luar sia geran nembah dampal suku aing. Kurang sisit tah kulit teh. Arek nyisit kurit. Keur naon? Keur bedug. Kacape-cape mending dahar geura. Sebeuh-sebeuh Anjar terus ngebanyulan. Orang ajar. Blig suara jelema ngadeukeutan kubrag kana golodog. Probot golodog potong cebrod panto ditajong. Brai muka. Nu nyumput di pangkeng ngahep-hep teh kecet-kecet. Dina lawang panto ngabadega jelema jangkung gede, bosongot bajuna hideung ngelodro, panonna peureum. Dedeganana seimbang pisan jeung si Darga tapi ka Anjar kalepasan teu kaburu nahan rewos anu kaluar tina bibirna.
Darga nu janteng muncereng. Wah, manehna ngarehak, lain aing, lain si Darga bisi teu nyaho ngaran aing Jumra adina nu bakal ngecerok polosia mulangkeun ka nyeri lanceuk aing. Oh, kutan adina paingan sarua cek Anjar bari jongjon huap. Si Jumra ambek lain memesanan suluntul ka hareup. Piring anu dihareupeun Anjar disepakan ngaracleng muru kana beungeut Anjar. Anjar ngagulak-gilak bangetna nenjo eueuh hiji-hiji acan piring anu keuna kana beungeutna. Si Jumra napsuna beuki ngagugudag. Hayat bedogna dipesat hiuk ditarokeun kana sirah Anjar anu sila keneh. Anjar nyicetkeun awakna ka belah kenca bari nepak bedog anu ngagalasarkeun awakna. Si Jumra rada gabangkieung ka babaku bedogna anu kagiwarkeun. Kuda-kudana robah bari ngalengkahkeun suku anu katuhuna mamenar kuda-kuda. Bedogna disabetkeun kana beuheung Anjar. Bari nanggeuy piring alasna Anjar ngelok. Ki Jumra nyabet deui Anjar anu masih keneh sila. Anjar neulkeun leungeun anu katuhuna bari nanggeuy piring alas ku leungeun kencana. Anjar jiga nu ngacleng ngalayang aya kana setengah meter luhurna. Bedogna ngaliwat handapeun bajuna. Sanggeus bedog ngaliwat celek Anjar sila deui dina urutna tadi diulinkeun kitu. Si Jumra napsuna beuki ngagugudag. Anjar teu males ukur micen jeung nakis mun ditigas beheungna ngelok ditarok ngagilak disebet bujurna ngangkat nepi ka boborot kesang. Si Jumra teh teu sanggup noel baju-bajuna acan. Sedengkeun Anjar tetep ngalayananana tetep diganda sila jeung nanggeuy piring. Si Jumra terus narajang bari teu kendat hoak matak sawan budak. Sanggeus bosen ngadek si Jumra mundur ngawahan oreleng langsung pasang bangun rek ngarontok. Anjar rikat nyokot sangu tina alasna celom dianclomkeun kana kobokan. Wur suwur sangu anu meunang nyanyian teh disewurkeun kana dada si Jumra. Si Jumra eueuh waktu keur nyingcet paralak sangu teh keuna kana awakna. Pugu matak helok ku sangu anu sakitu hipuna. Kampret si Jumra nepi ka tarotos barolong sarta remeh-remeh teh jiga pelor bedil mimis naranceb aya kana setengah diemna kana dada si Jumra. Sang jongjongan si Jumra teu usik hokeun ngejengjeun jiga arca. Usik-usik deui barang karasa aya nu marabai tina lebah dadana. Barang direret kampretna barolong sarta aya sangu naranceb tur dadana ngaluarkeun getih. Ser sabulu-bulu narangtung bakat ting ku paur mun seug kana beungeut tapi geus kagok asong. Si Jumra ngagerem rek ngarontok. Anjar rikat nyokot sambal tina coet nu tadi teu kaburu kasepak. Plok sambal teh ditaplokeun merenah kana panon kenca jeung katuh si Jumra. Panon dipopokan ku sambal cengek puguh nyerina alebatan nyeri. Si Jumra ngagisik-gisik panonna tuluy halang sudan jiga pesing keur jangar. Waduh, olah setan sia. Si Jumra adug songkol bedogna dihumbat-humbatkeun kana lampit. Menta paeh, menta hirup cek Anjar jiga nu keur ngoconan budak. Heram jadah kajeun paeh aing moal rek jajal ka sia.
Anjar mikir dina jero hatena. Rada beda jeung lanceukna. Eueuh licik ieu mah rada lempeng. Najan bedagongna teu jauh. Jadi milih paehnya. Sok si aing gerak pedaran. Bogo eta nu moal dicumponan teh. Ngeunah teuing atuh di paehan. Tereh-tereh mah kuring muji paman teu sieun ku paeh. Tapi nu wanian mah sebenarnya nu wani hirup. Paman sorangan ngeplek jawer jiga awewe karek dipopokan cengek geus hayang paeh. Cek Anjar bari ngagelenyu. Gancang haram cadah. Waduh, walah. Gedug budogna disibabat-babat kana lampit. Kuring mah taramehan anu teu pupuguh samemeh paman paeh teh. Cing nyarita heula anu bener. Kumaha asal-muasalna bisi kesalahan. Mantong loba omong haram cadah aing mah teu sieun paeh. Henteu. Nya ngan sieun hirup cek kuring ge nu wanian paeh mah borangan ayeuna mah nyarita heula nu bener. Saha paman teh urang mana jeung rek naon kurang saeudan atawa henteu da ari jelema bener mah piraku. Aduh tong loba bacot sia gancang aing padaran. Hoream nguburna jelema sakitu ngabugigagna cek kuring ge nyarita heula. Nah, paman teh rek rea hutang jadi hayang gara-gara paeh lantaran sieun ditagih. Walah, gancang aing padaran jahat. Nah paman teh kekeh teuing ngageus boga naon keur bekal paeh teh. Tak kudu babakalan siat padar mah. Pan aing mah ngaku eleh sakuduna di paehan. Jadi can nyaho paman teh ari kana bakal paeh mah nya. Karunya teuing. Eukeur mah di dunya eleh, di akhirat ge bakal leweh. Lantaran can nyaho pibekeleun paeh. Bisi teu nyaho yeuh bakal paeh teh lain ngan ukur heboeh. Loba bacot si anjing. Sia goblok burus sia teh padaran aing dulu. Loba bacot so teh kuring mah karunya. Ai hirup di alam dunya mah ngan saheulaanan. Sedengkeun anu langgeng mah jaga di akhirat sanggeusna urang paeh. Yah gandeng sia setan. Ayo we bacot gandeng dulu. Buru padaran aing cek si Jumbra bari rek ngalekekeun bedogna kana beheungna. Si Jumbra rek mencit maneh lantaran teu kuateun nahan kanyari jeung kawirang anu sakitu rohakana. Anjar rikat luncat trek pigelang si Jumbra diteke bedogna murag leungeunna jadi komper sing sireumeun. Lebah tulang tonggongna diketrok. Si Jumbra ngagaur tulang sandina leuleus taya tanaga pangawasa. Pamajikan Anjar jeung Wi Ijah anu keur nyumput dipangkang meuni kabur pangacianana ngadenge gaurna si Jumbra. Tetalangke digidig ngawak si Jumbra dipangul dibawa keluar ku Jubar dikuncrungkeun ka kula hareupeun tajub. Anjar gancang asup ka imah keluar deui ngajingjing endog anu dieusi ku ubar-ubaran. Si Jumbra dilelep-lelepkeun kana balong saenggeus rada eling tuluy Anjar nyokot sabangsa dangdaunan jeung bebetian. Tuluy disepah saenggeus rada lembut keprot dipopokeun kana panon si Jumbra. Si Jumbra ngegaur tapi can bisa walakaya leuleus keneh pangaruh ketrokan Anjar lebah tonggongna teh. Digidig si Jumbra dipanggul deui saenggeus papakeanana anu baraseuh disalinan ku nu garing. Si Jumbra dikedengkeun dipangkang anu hiji deui. Si Jumbra diurus di hade-hade unggal poe unggal sore isuk dikiriman dahareun ka pangkengna. Tapi boro-boro di dahar teu ditoel-toel acan teuing era teuing mentegeg ambek nyedak tenaga midak.
anu puguh manehna nana mogok kana kejo. Dina poe anu katilu panon si Jumra geus rada remang-remang tapi manehna tetap ngabetem teu daek ngomong, teu usik teu obah, manekung sila jiga nu keur tapa. Anu nyirikeun yen manehna hirup keneh teh panonna ucap kicep jeung amekanana turun naek. Anjar sababaraha kali nanya tapi si Jumra hangger ngabetam teu daek ngajawab. Nu mata kuring teu hayang maehan paman lantaran kahiji sieun kasalahan, kaduana karunya lantaran buktina can nyaho bekal paeh. Cek paman teh rek mangmalaskan kanyari anu jadi lanceuk nyatana si Darga tapi ketang eta oge teu pati jelas mun nya kitu maksud paman. Kuring kacida ngahargaanana ngan alusna mah kudu kuat. Si Darga teh rajana kajahatan, rajana kadzaliman, sararea geus pada nyaho pada ngarasakeun malahan kuring sorangan ngarasakeun kadzaliman manehanana. Ari kuring pangna maehan manehna teh lain pedah ngewa ka jelemana tapi ngamusnahkeun kajahatan anu kabeneran aya di manehna. Ari merangan kadzaliman eta teh diparentah ku agama kuring, agama Islam. Saupama si Darga henteu jahat, henteu zalim, beuh piraku kuring ge wani-wani maehan. Malahan tangtu dihiap-hiap bipis sobat di aku dulur. Ayeuna paman rek mangmaleskeun kanyari anu jadi lanceuk eta sekali deui kacida pujeunana ngan mun kieu carana hartina paman ngabela kadzaliman. Ulah ningali pedah lanceuk hungkul tapi oge kudu ditingali anu di sang tukangeunana. Kitu cek Anjar. Si Jumra teu ngomong sakecap-kecap acan oge dahareun anu dijagrakeun keur manehna teu ditoel-toel acan. Jag kurang tunda heula isukan urang lanjut deui kanu kaduana.